Ibayani toriki. Bismillahirrahmanirrahim. Dina bab buat mertelakeun ahli tarekat. Ibayani ahli toriki. At-tariku ari jalan. Al-musilu anu nepikeun ilal maksudi kanu dituju. Jalan nu nepikeun kanu dituju. Eta tarikoni dua jalan diringkeskeun. Jalan nepi ka Allah teh aya dua jalan ringkesna mah. Dua cara nepi ka Allah. Al awalu ari nu kahijina. Wa ari itu awal eta mah perkara qala anu ngadawuh. Sa al muallifu nu nganggit kana ieu kitab. Rahimahu muga ngarahmat ka muallif sallallahu taala Gusti Allah taala. Pa ahlu tariki mangka ari ahli tarekat. Al musili tarekatna nu nepikeun ilal maksudi kanu disejat. Eta imma alimun imma nu ma'rifat aya arifun tegasna nu ma'rifat billahi ka Allah. Ta'ala murah Allah. Aya biwahdaniyati datihi tegasna nyaho kana nunggalna dat Allah. Wa sifatihi jeung pirang-pirang sifat Allah. Wa af'alihi jeung pirang-pirang pada belan Allah. Mundarijatan tingkana anu indiroj, nyerep indiroj. Tapi di dieu mah maknana ulah nyerep mustahil di Allah. Muhitun ngaliputan. Mun dari jante anu ngaliputan fi jami'il makhluqati kasakabehna pirang-pirang makhluk. Wa huwa ta'ari itu si alim eta pi makomil baqoi dina makom bako. Payasadu maka nyaksi itu si alim al asya kana pirang-pirang perkara ayil mukawanati tegasna kana pirang-pirang akwan billahi ka Allah aja wa jalla ay bisirrihi tegasna kalawan hatena itu si alim bisuwaidai qalbihi dina hihideung hatena itu si alim. Jadi sir teh suwedaul qalbi. Hihideung hate mata kana bahasa tete aya dohrul qalbi wastul qalbi suwaidaul qalbi atawa hate teh diibaratkeunna basiroh nur sirin nur hate eta atawa make bahasa qalbu ruhu sirru tilu ibaratna kana hati eta keneh lapan taroduk tah dina hakikat lamun aya ngabasakeun sir berarti suwaidaul qalbi lamun ngaibaratkeun wastul qalbi berarti nur gitu tarodukna atanapi ruh eta tarodukna ruhu wastul qalbi nur ya menti kahiji qalbu aya basiro aya qalbu aya dohrul qalbi bahasana tilu eta ngajajar aya ruhu aya nuru aya wastul qalbi dilutah menjejar eta keneh. Jadi ibarat di ahli ma'rifat teh di ahli hakikat gitu. Fi nurihi. Oh maksudna dina wastul qalbi. Atana fi wastil qalbi. Eta teh maksudna ruh. Fi ruhihi dina wastul qalbi. Alat pikeun mana? Ningali ke alam malakut ku nur ku wastul qalbi atalpi ruhu bahasa
Nu katilu sirru, nu kahiji atawana suwedaul qalbi, atawa sirin nur. Eta keneh ya kudu kenalkan ibaratna ahli hakikat kadina kitab supaya paham urang ngamanana. Qaulal muhaqqiq saha ahli ma'rifat itu. Qaula ba'dul hukama berarti hukama teh ahli ma'rifat. Eta keneh hukama itu muhaqqiq ahli ma'rifat eta keneh. Wasani jeung ari kaduana eta imma alimun imma anu nyaho biahkamin kana pirang-pirang hukum. Ai ahkami syar'i tegasna kana hukum syara. Wa ahkamil akli jeung kana hukum akal. Wa yarid hukum akal eta salah satun tilu. Al wajibu gaiji wajib, wal mustahilu kadua mustahil, wal jaiju jeung kadua beunang. Wahyata ari itu salas eta hakikatul akli hakikat akal. Waman sing saja malam ya'rif nu teu nyaon siman. Ha kana itu salas bahwa itu siman eta gueru akilin teu boga akal. Jalma nu teu nyaho hukum akal nu tilu maka ceuk ahli hakikat eta jalma teu boga akal. Gitu. Jadi kudu nyaho kana hukum wajib mustahil cek akal benang cek akal. Saha eta teh nu alimun bi ahkam teh wa huwa ari itu alim eta asaliku anu suluh. Ailladzi tegasna jalma ya'rifu anu nyaho siman Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala innadri kusabab dalil. Nidrun teh pan mikir, nadri teh pan ningali akal maksudna bin nadri di dieu mah. Lain paningali panon. Kusabab paningali akal, bidalil akli tegasna kalawan dalil akli. Maka paham Ibnu Biya bahasa teh. Ya anu usul ka Allah teh itu jalana kabagi dua. Hiji aya anu majdub ka Allah. Arif nepi ka majdub. Ta eta. Aya majdubin, aya salikin, ta kitu. Alimun billah teh majdubin. Alimun bi ahkamin teh salikin. Ke karti mau bisa diterangkan. Ya terpanjang diterangkan. Ya kieu ya. Jalma jadi waliullah. Sabab hatena usul ka Allah. Kunaon? Kusabab nur jemputan ti Allah. Nur jemputan teh mana? Nur muwajahah. Ari nur Allah kabagi dua. Nur tawajuh, nur muwajahah. Nur muwajahah mah jemputan ti Allah. Si eta mah dikir ka karasa keudeuh, geus nepi ka Allah. Sabab datang nur jemputan ti Allah. Kulantaran datang nur jemputan, nur muwajahah, langsung majrub ka Allah. Ma'rifat majrub. Tu taroki heula tuh. Qiyamul heula itu langsung jadi waliullah. Aya anu kitu, aya. Ngan eta nu majdub teu sadi guruan. Nu majdub mun guru majdub tong dituturkeun ya. Seperti murid Syekh Khalil keur salat muter jam heula, keur majdub. Lalu untuk majdub mah menyatu apal batal salat ieu Khalil. Mau paraka ulang ngadagoan muter jam urang. Geus paraka salat teh urang langsung.
Sabab nu majdub teu tong diguruan ku urang. Urang makom parku itu makom majdub. Teu meunang ngaguru parku ka majdub. Sabab majdubin mah dijemput, hitung-hitung ke Jakarta ngan di jalan sare. Bisa jadi mutawib. Aing ge di Jakarta, ngan aing sare di jalan. Balik sare, ku ditu sare. Apaleun jalan mah, apaleun Bandung mah. Oh. Matak majdubin mah teu meunang jadi guru dina taro dina kasalikin. Teu meunang. Nu teu sah di guruan teh dina hakikat hiji salikin nu can usul, kadua majdubin, arifin nu majdub teu sah di guruan. Kudu arifin geus nepi kana makom bako. Kakarasa di guruan arifin. Sebab nu majdub mah teu ingeteun kana dirina. Mah bisa jadi guru urang anu inget ka makhluk. Sebab itu mah teu ingeteun ka makhluk. Majdubin tah hiji. Kaduana jalma anu nepi ka Allah teh jalanna make jalan suluh, alimun bil ahkam. Ngaji kaajengan. Diajar bab rukun salat. Diajar ilmu aqaid. Tuluy ngeureuyeuh diamalkeun. Tuluy we taroki jeung suluh. Jadi waliullah. Eta jalan nu kadua. Gitu. Tah lolobana mah jalan teh eta. Malah santren, ngaji ilmu fikih. Itu ngaji ilmu tasawuf, ngaji ilmu aqaid. Tuluy we amal, bari hate taroki jeung suluh. Wa huwa as-saliku. Salikin disebutna. Tah, jadi aya anu tepi ka Allah make perjalanan majdub. Sabab aya nur muwajahah jemputan ti Allah. Teh eta mah rek usul teh langsung ku Allah diusulkeun. Langka tapi na anu lolobana mah mana? Eta alimun bi ahkamin wa huwa asaliku. Ngaraji kaajengan naon fikih, tasawuf, tauhid, tuluy we taroki jeung suluk, narpi we ka Allah. Tah eta nu kadua disebutna salikin. Jadi aya nu suluk, aya nu make jalan majdub nepi ka Allah teh. Jadi ieu mah di makhluk heula salikin mah. Matak nalar rukun salat heula, diajar salat heula, ngamerangan nafsu heula. Salat teh sok malaweung, diperangan beuki bener. Itu akidahna make dalil, nalar dalil akli, dalil nakli, dalil ijmali, ditalar diapalkeun. Nepi ka taroki jeung suluk usul we disebutna salikin. Eta jalan nu kadua. Matak santri-santri malah santren teh rek diajar ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid supaya hate bisa taroki jeung suluk. Jadi wasilin teh eta tarekat nu kadua. Lolobana mah eta pan. Misaluhu ari misilna itu dalil akli. Eta ad-dalilu ari dalil. Ari dalil teh ala wujudi ta'ala kana wujudna Allah ta'ala wa ari dalil eta hadil makhlukatu ya pirang-pirang makhluk. Min jihati wujudiha tina jihat wujudna makhlukat wa imkaniha jeung kongangna itu makhlukat dina wujudna. Eta dalil akli. Dalil akli teh dalil akli kana wujudna Allah. Kana wujudna Allah eta hadil makhlukat ieu makhluk. Tina jihat naon? Tina jihat wujudna atau tina jihat mungkin wujudna. Maka dalika eta nya kitu disebut dicaritakeun. Sairus sifati ari sakakarina pirang-pirang sifat. Min sifatihi ta'ala tina pirang-pirang sifatna Allah ta'ala. Ma adalah iliha serta dalil-dalilna itu sifat.
al ijmaliyati anu bangsa global garis ageng awit tafsiliyati atawana dalil tafsili dalil jero diwincik dalilna wa yusadiku jeung ngabenerkeun sadalika saliku di rusulu anadil alama kana sanyana alam eta hadisun anyar wal istidlali jeung tegasna ngalap dalil bin nadri wal istidlal itu nyaho ka Allah kalian dalil marifat am antak anu jadi waliullah teh aya masantren heula ngaji sapina ngaji tijan ngaji ilmu fikih ilmu tasawuf na diaji tuluy we ibadah taroki jeung suluh katena jadi waliullah di mana disusul ka wa waritu istidlal eta takriru dalili netepkeun dalil isbatil madluli karena tetapna anu didalilan sawaun dari ka sarwa bae itu istidlal teh minal asar ilal muasir tina tapak damal ka anu napakan di mana di makhluk heula taroki ka Allah aw minal muasir atawa ti muasir ilal asar kana asar ngadalilan makhluk ku Allah aya anu ngadalilan makhluk ku Allah aya nu ngadalilan Allah ku makhluk beda nu ngadalilan Allah ku makhluk ma'rifat am anu ngadalilan makhluk ku Allah majdubin nu keur turun tadi dijemput ku nur Allah tepi ka Allah balik deui ka makhluk teu ingeteun ka makhluk ngan nyangka aya makhluk sote karena didalilan ku Allah Allah teh boga padamelan menyatapak damalna eueuh diteangan ku manehna make dalil Allah tapi ka inget ka makhluk majdubin di mana geus balik deui ka makhluk sah di guruan kusalikin kitu bahwa tamangka ari itu salik atawa alimun bi ahkamin nu tadi alimun bi ahkamin di luhur atau napi kana salik nanti eta ya sadu nyaksi itu si salik Allah ka Allah bil asyai kana pirang-pirang perkara bil akwani kalawan akwan ilal mukawin ka mukawin ti makhluk lempang ka Allah eta taroki jeung sulu wal awalu jeung ari nu awal ayil alimu tegasna nu nyaho billahi ka Allah eta minas siddiqin tireng-rengan siddiqin ay siddiqu tegasna ari siddiq eta alladzi anu yasduku bener itulah yusaddiqu ngabenerkeun itulah di bilisanil qalbi kulisan hate alam yatruk jeung teu ninggalkeun itu siladi minhu tina itu lisan saean kana naon wasyuhada'i jeung para jalma nu marawat syahid wasyahidu jeung ari syahid eta man jalma kutila anu dimautan itu si man dulman tingkahna didolim syahid maut tapang perangan maut didolim sepugu-pugu dibunuh batur syahid walisanu ari lisana itu si alimun billah alimun bi ahkam teh alimun billah awal teh ya nyatakeun awal kan walisanu ari lisan alimun billah kalamu tegasna omonganana itu alimun billah alladzi anu yatakalamu ngomong itu si alim bi kalau itu ladi eta lisanul jam'i lisan jam'u jalma anu majdub ka Allah di mana ngomong disebutna lisanul jam'i hakikatna dawuhan Allah epi makomil jam'i tegasna dina makom jam'u alladzi anu ayil ladzi tegasna jalma yatakallamu ngomong si ladi wa ta'aritu ladi teh eta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bilaki koti dina hakikatna tuh nu jalma nu ngomong dina keur hatena makom jam'u hakikatna nu ngomong teh Allah da anjeunna mah teu ingeteun kana dirina kama qala seperti ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi ti pangeranana itu rasul kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi ilaih
lapad kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Kuntu kabuktian aing eta sam'ahu pangdengena si jalma alladzi an yasma'u ngadenge itu si man bihi kitu ladi. Hadis qudsi itu teh dawuhanna ti Rasul, maknana ti Allah. Hakikatna mah Allah nu sasaura na hadis qudsi teh. Cek Allah di mana jalma hatena jam'u ka aing nu ngomong hakikatna aing. Oh gitu. Untu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Nu ngadenge lain ceuli manehna aing nu ngadengena. Matak nu ngomong di Mekah kadenge ka dia. Sabab panguping Allah. Teu bisa kahalangan, teu bisa dihalangan. Ari panguping urang mah boro-boro ka Mekah. Jarak sakilo ge nu ngomong teu kadenge ka urang. Aing jadi leungeunna. Nu matak teng wajah dicabok ku leungeunna hancur. Cek Allah, aing atuh da nu jadi leungeunna. Nah, kitu. Tapi lain Allah jadi leungeun urang. Hakikatna Allah gitu dah. Lempang ka Mekah. Aing jadi sukuna. Salengkah nepi. Mentak cek Allah kumaha aing. Nepi salengkah nepi. Nepi kun nepi beres. Kun fayakun Allah. Tak gitu. Mata peringatan Maulid Nabi teh eta teh batur mah teu kudu ngadaguan katerangan tina kitab. Hasil musyahadah, hasil mukasafah ka alam misal. Lantaran keur jamu ka Allah atena. Berai ditinggalikeun ka zaman Rasul. Jadi tingkah Rasul jeung sahabat teh apa? Jamu. Aing atuh da jadi hatena cek Allah. Naon teu nyaho aing? Jadi hatena ningali. Ningali hatena jamu. Matak disebutna sunnah takririyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan mana dalil anu Rasul nita peringatan Maulid Nabi? Oh, matak lain sunnah kauliyah. Rasul kungsi nyontohan peringatan Maulid anjeunna teu pernah. Matak lain sunnah fi'liyah. Ngan di zaman Rasul para sahabat ngalobakeun amal soleh dina poenan lahir Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi ieu teh 12 mulud lahir Rasul. Motak lamun 12 mulud, wah anu amal rupa-rupa. Anu teu bisa salat sedekah, teu bisa salat teu bisa salat loba. Aing mah salat menyeri suku ya, duit mah loba sedekah. Naon tujuanna? Memperingati Maulid Nabi. Ngagungkeun Kangjeng Rasul nu dilahirkeun dina eta waktu sahabat. Aya nu muji-muji Rasul wae. Duit teu boga salat teu bisa loba. Aing mah muji wae Rasul, muji ka Rasul. Geni muji Rasul, Allah ge muji, nya aing teu muji. Allah nu ngadamar Rasul, innaka la ala khuluqin azim. Muhammad maneh teh jalma nu boga akhlak nu mulia. Cek Allah muji ka Rasul, nya aing umat teu muji. Muji ka Rasul terus. Ku muji ka Rasul, ku ngalobahkeun sholawat, ku ngalobahkeun amal soleh. Rasul uningan. Wah, ieu sahabat keur memperingati Maulid aing. Rasul teu nyaram. Kulantaran Rasul teu nyaram, maka kaasup kana sunnah Rasul takririyah. Jadi sunnah takririyah Rasul teh Rasul orang lain mengerjakan, sahabat orang lain. Rasul tahu tapi Rasul tidak melarang. Itu sunnah Rasul kene. Sanajan Rasul teu pernah nita, sanajan Rasul teu pernah nyontoan, tapi sahabat migawe Rasul terang teu nyaram, sunnah Rasulullah takririyah. Geuning cenah bisa ningali kadinya ulama nu bede teh muka sapa hatena berai ka alam misal jutaan sabaraha tahun di zaman Rasul ka dieu cisok itu lahir tahun 570 hiji ayeuna tahun sabaraha Masehi sok hitung jumlahkeun sabaraha
Hati ningali kadinya bray katingali sahabat keur amal soleh memperingati Rasul katingali lain nyaram kalah mere selendang memberikan hadiah ka jalma ka sahabat nu keur memperingati Maulid Nabi. Maka dinamakan sunnah takririyah Rasulullah sallallahu alaihi ulah nyebut ahli bidah kanu memperingati Maulid Nabi. Peda wa dalilna. Aing teu mangi hadis euy. Rasul titah memperingati Maulid Nabi, tak cepat bid'ah cenah. Ina aku mah nyebut bid'ah, menyebut bid'ah teh apalun sunnah takririyah. Sim kuring nerangkeun sunnah takririyah di Bandung aya nu SMS. Ajengan tina naon kitabna. Tina naon kitabna cenah. Ceuk sim kuring aya kitabna ngan moal dibejakeun. Kunaon cenah? Munah wae si hayang dibejaan ku aing. Teangan ku sorangan tong eureun ngaji can kapanggih mah. Berarti bodoh keneh maneh teh. Dibejakeun. Oh cenah mun aya rek meuli kos boga we duitna cenah. Kos boga we duitna. Boga duit mah cenah da beungar aing oge. Lah geus beungar oge. Jig ini mun eueuh di Indonesia kitabna beuli di Mekah tuh di Mesir. Sanggup teu ini ku sanggup aing. Heuh meulina sanggup, macana sanggup teu. Teu bisa cenah macana mah. Ari teu bisa macana mah ngajendog make meuli sagala jiga nu heueuh nya. Ngajendog we dengekeun ajengan Rasul bisa maca kitab jing. Kakara repeh. Terangkeun seperti kitu kakara. Lain ladang maca kitab batur mah ladang mukasafah. Mukasafah ka alam misal ningali ka zaman Rasul, geuning sahabat memperingati Maulid Nabi, aing ge arek ayeuna. Tah kitu. Peringatan ulah nganggap bodoh ka kiai teh. Disangka ahli bid'ah. Pada eueuh dina dalilna. Mane memaca nangan maca ayat tertulis unggul. Kiai mah bisa maca ayat yang tidak tertulis. Ayat kauniyah ge bisa maca kiai. Jalma beungeutna ge geus bisa dilogatan kiai mah. Mantas di mana tas salat tempo beungeut kieu mah jiga mahjub bisa apaleun. Kiai ahli mukasafah mah apaleun ka. Apaleun kiai mukasafah mah. Mantap lamun arek menta teh apaleun ka rek mere tara menta. Mun sia liwat pan santriman, liwat mah naon sabana apal moal mere. Bisa apaleun teh ngadenge moal mere ajengan bising ka dieu ge. Mentak liwatna kan rek mere meh. Mentak gampang. Ayeuna aya pangabutuh, saan rek mere geus nyamun tah. Ieu si ieu geus kaduaan geus cukup. Lina mah ngaprak ka dieu teu mere ka dieu teu mere. Lila teuing. Kulantaran teu nanyakeun ka Allah neangan duit oge pasalingsingan. Ari pasalingsingan menang mah ari rezeki belah kaler ari neangan ka kidul. Atuh pogo teh dekeun beunghar usahana. Ari batur mah rek usaha nanyakeun heula Gusti rezeki abdi di mana? Di kaler ini ka kaler. Begitu dagang langsung beunghar. Dan sabna menang nanyakeun ti Allah. Ieu mah nanyakeun kana hate ka mana aingnya? Ka kidul sia, sabdi kidul mah loba jelema untung geura ari hek teh kalah katipu. Teu apaleun. Batur mah nanyakeun heula ka Allah sagara ge. Lain nanyakeun kana diri sorangan. Nanyakeun kana hate nu teu nyaho ka Allah. Rek kumaha? Ka kitu ja. Sunnah takririyah. Ya. Apal hamka ahli tafsir baheula. Orang Muhammadiyah hamka. Ari Raden Didi teh di Cijulang. Kenaleun ulama bangsa urang ari Raden Didi. Cuk hamka den ka dieu urang diadu asbabun nuzul. Wah gitu. Siap cenah. Ini ke Jakarta. Make mobil menang nginjem ti resimen. Anu pulang nginjem ka resimen teh punah ki bere supirna. Berangkat di Cijulang langsung ke Jakarta. Masih datang ke Jakarta ngariung. Nu menang piknik ge bukan. Ah gitu. Jadi lamun aden menang dibawa piknik cekam. Ya dongeng jalma baheula ieu teh. Nah, masih itu cek agan Didi. Sok rek saheula.
mangga sawe kuring heula nya cenah. Darak-dak maca ayat Quran 2 ayat. Tuluy diterangkan asbabun nuzulna ieu ayat diterangkan ku anjeunna kieu ya turuna ieu ayat teh ka Kangjeng Rasul nuju calik yang hareup ka anu diriung ku sahabat sakitu urang jalmina waktuna jam 4 leuwih 10 menit sok asbabun nuzul di mana itu gitu. Bingung muka siapa batur malin ladang maca kitab. Muka siapa? Pancegam ka atos den pelesir. Oh, hebat kiai batur. Ali muka siapa atuh kan? Atos piknik. So eta ahli usul anu muka siapa? Karena nya mata ari waliullah malang ka maca kitab. Beda jeung ahli-ahli mahjub. Maraca kitab wae. Tah anu tadi mah salikin mah maraca kitab wae. Buka kitab cek Ibnu Athaillah kieu jalankeun. Buka kitab cek Imam Nawawi kieu jalankeun. Maca kitab terus. Ari geus tepi ka Allah mah maca kitab, nanyakeun ka Allah. Naon kudu maca kitab menang jelema mending ka Allah nengeunana. So bisa teh nanyakeun ka Allah. Heueuh kudu nanyakeunana teu bisa. Teu bisa wusul ka Allah. Oh, kitu jan. Nanyakeun broy ditinggalikeun. Ku Allah dina muka syafa. Dibere laduni diurukan ku Allah. Oh. Imam Bukhari Muslim rek nyatat hiji hadis nu ditaklif ku manehna. Nah, tarajang nulis peda geus apal mustalahul hadis, rijalul hadisna kieu. Geus apal kana sanadna hadis seperti kieu. Maka ieu hadis teh apal hadis hasan, hadis mutawatir atawana hadisna hadis ahad apal. Teu cukup ku ilmuna hungkul salat 2 rakaat nanyakeun ka Allah, Gusti ieu teh bener hadis ahad atau napi henteu cek ilmu abdi tina ilmu hadis ahad salat 2 rakaat datang jawaban bener kakara ditulis hadza hadisun shahihun sanggeus 2 rakaat salat nanyakeun ka Allah dijawab bener ditulis hadza hadisun shahihun ya hadis teh hadis sahih teu cukup ilmu dina otak hungkul peda geus ngaji mustalahul hadis teu cukup nanyakeun ka Allah. Kurang ge ulah kena ceuk piling aing otak usaha teh dagang senal ka Bali matak beunghar aing. Sabab ieu sakieu tanyakeun ka Allah heula. Bisa jadi urang masalah sasangkaan hungkul bener. Matak tinggalkeun pilihan urang, tuturkeun pilihan Allah. Tuturkeun tadbir Allah, tinggalkeun tadbir urang. Allah milih, Allah ngatur, bari apal, bari tuninga kan akibatul umur, urang milih jeung ngatur, bari teu nyaho akibatul umur. Loba nyalahan urang. Kama seperti perkara marron nulis kaliwat naon bayanuhu pepertelaanana itu wasani jeung ari kadua tah nu kadua ya ail alimu tegasna nu nyaho bil ahkami kana pirang-pirang hukum salikin teh anu tadi eta minas solihina tireng-rengan jalma nu soleh tah nu perjalanan nepi ka Allah nu kadua mah jalma saroleh matak ti dieuna ge perjalananna jalma nu saroleh. Sieu mah di tambah santren budak teh teu daekeun teu soleh budak. Aya budak urang nu soleh. Curik-curikna mah. Tapi maksa pesantren jang, can ngartieun naon artina pesantren. Da budak keneh. Ngan isieun we ku kolot nurut da budak nu soleh teh ini curik cukup. Coba di pesantren barudu kongko. Gogoda ngaji atuh
sok kapung telat moal kalanana hayang balik budak. Wah loba ngaliwatan perjalanan anu ripu. Eta nu saroleh kan anu bisa maksakeun budak anu di pesantren teh nu saroleh, anu teu soleh mah balik kabur. Paduli teuing bapanita aing kabur. Ari nu soleh mah ripu ke di pesantren cicing ngaceurik. Can apaleun wusul ka Allah, tapi kulantaran geus dibere kasolehan ku Allah. Can nyaho ka Allah, can bisa tajalli ge geus aya kasolehanana. Nurut ka kolot pesantren. Tah di pesantren can nyawana naon di pesantren ku cek guru we, cek guru ngaji alfiah, ngaji do teh nyaho ku guru we. Cek ngaji guru ilmu fikih, ngaji. Dia aji we kabeh ilmu bukan titahan guru. Can apal rek mana aing sanggeus boga ilmu. Tah eta nu perjalanan eta mentak cek di dieu nu kadua mah tireng-rengan saroleh. Itu kan bae cerik mah teu naon. Soleh keneh cicing mah di pesantren. Cerik cenah. Aya budak datang ingok cerik. Kunaon jang? Cenah abdi teh emut wae kalembur inget ka mamanya kasadayana. Eta budak balas geus bingung. Atuh jang rek balik, jig balik cing teh. Moal cenah. Engko ceurik datang ka jengan, tapi teu balik mung. Tah eta budak soleh maksa mujahadatun nafs. Cek sieun kuring nah hate, ieu budak can nyaho Allah ge usul, can busul ka Allah geus aya mujahadah nama. Mun eueuh nur Allah moal daek cicing bari cerik di pesantren moal. Lantaran aya nur Allah saeutik mah muga-muga sing jadi gede. Poina geus lila ngajina. Geus 3 tahun aya keneh wae. Sok dicirian apang-apang budak eta da kungsi cerik datang. Nu sejen teu pati wawu da teu pernah datang sejen mah pan. Da bertahan cicing. Eta mah curi kripu. Ingok. Tapi ditah balik mu. Ya budak nu bisa mujahadah leutik keneh. Tah nu eta solihin ya. Anu rek jadi wali anu perjalananna kitu aya. Batur mah pas lebaran teh loba duit, bajuna alus, dia mah dahirupna di pesantren wae ngaji we. Atuh teu boga duit, baju teu pati alus, tapi kuat sobar, balik teh we ka pesantren. Teu kieu aing isuk marek ngiridit coba babaturan aing beungar. Era aing henteu, balik teh we ka pesantren di Puri-Puri. Dayang jadi jamaah bener cek Allah. Tah eta solihin eta. Jadi calon waliullah teh aya seperti kitu aya. Urang oge kitu. Kajenting urang can bisa wusul tapi geus bisa mujahadah dina perkara anu ceuk Allah alus. Muga-muga jadi sabab wusul urang kitu kan. Ya nu kadua ya bagianna di dinya. As-solihu ari soleh, wa aritu soleh eta al-khalisu anu ikhlas. Anu bersih minal fasadi tina karuksakan. Jalma anu cicing di pesantren bari ceurik maksakeun eta jalma nu hatena geus bener cik Allah. Apal hate nu salah mana? Hayang balik salah eta teh mali gugu ku aing. Eta jalma soleh. Ngan aya soleh aya muslim. Kenapa? Ari soleh mah jalma anu betah cicing dina bener mung salah soleh. Ari muslimah tukang bereskeun jalma nu salah. Sing inget ari anu soleh masuk dipikaresep ku batur. As-solihu yuhibbuhun nas. Ari jalma nu soleh mah manusia raresepeun. Nah, jalma nu soleh sok dipikaresep ku jalma loba. Asal soleh we urang mah dipikaresep ku jalma-jalma. As-solihu yuhibbuhun nas. Jalma soleh sok dipikaresep ku jalma loba, tapi al-muslihu yu'adihin nas. Ari jalma anu ngabenerkeun mah sok dipikarewa ku jalma loba. Gitu. Yu'adihin nas. Ngamusuh ka eta musli saanasu manusia. Jalma soleh dipikaresep ku jalma loba, tapi jalma anu memeres jalma nu salah
sok dipikang hewa. Mata kudu sing apa urang. Di mana menerkeun santri, aya santri nu tersepen ka pengurus santri, naon sabna? Aing keur hees diudangkeun sia. Pas datang ke pesantren, nempo kiai amalna hebat. Resep guru aing hebatnya. Ilmu hebat, ibadah hebat. Sok ningali hebat. Pas manehna sare di masjid. Diudangkeun ku guru. Hei, salat subuh sia. Kurunguna sore retet guru aing. Kolah teh pada diudangkeun. Nah, bener. Sok mulai guru ku aing ditonyok gitu. Aing keur betasar. Diudang mata guru nu hebat sanggeus ngabenerkeun urang, keul ka urang. Nah gitu. Mata lamun orang cicing di hiji tempat hirup sing soleh ngan ngabenerkeun. Awas sing inget loba jalma nu ngarewa ka urang. Bener. Ajengan teh goblok speaker di sana wae. Aing keur hees gitu. Lain karunyaeun, batur ari nu hidang mah karunyaeun guna. Aing heesnya ajengan mah watir ngabamlap itu. Aya hakal katai karunya. Ya mah lain goblok ngaganggu aing. Modar-modar ajengan teh cenah. Ngaduakeun paeh ka ajengan, tapi kalah ka manehna nu teu lah paeh. Cek Allah moal diijabah ku aing sia heula nu paeh. Nu ngewa ka kasih Allah modar teu heula kan. Oh, ruksak. Walisanu ari lisana itu sani. Ai kalamu tegasna omonganana itu sani. Alimun bil ahkam teh alladzi anu yatakalamu ngomong. Itu si alim bihi ku itu ladi lisan teh. Eta al farqu lisan parku artina dina makom parku. Tah jalma ngomong eta mah dina makom parku. Ai makomil farqi tegasna dina makom parku. Naon sabeca nepi cicing di pesantren ngaji maksa aing gak mungan maksa itu dah salah lamun teu ngaji teh. Lisan parku mata karasa keneh aing nu ngaji, aing nu salat karasa keneh. Tapi geus betakeun diri dina bener, ngan hate can bener sabcan usul. Tak kitu tingkah jalma anu alimun bil ahkam. Keun bae kitu-kitu ge ngaji terus sareupeun ajengan. Aing mah euy karasa wae aing salat, ingat wae keur salat diri kan lah kajen ngaji we cicing. Nu penting mah tong balik ke pesantren. Wa wa ta ari itu mana? Aya pi makomil farqi tegasna da makom parku. Wa wa ta itu alimun bil ahkam. Eta alladzi anu ya takidu nekatkeun itu si alim anallahu taala sana Gusti Allah taala eta maujudun maujud ma'ahu sartana itu alim aya takidu tegasna nekatkeun eta si alim anna nafsu sanyana alim wa afalahu jeung pagawean alim eta maujud aya don deui dohiron tingkana dohir tapi ma'iradatihi sarta pakarepan itu si alim wa isasihi jeung perasaan itu alim. Jalma-jalma anu dina makom anu dina anu kadua mah jalan anu kadua karasa aing salat. Karep aing salat teh teh. Nekadkeun aing teh aya, Allah aya tapi aing ge aya. Allah boga gawe, aing ge boga gawe. Salat. Kulantaran aing boga salat, Allah teh ngaganyar ka aing ya sabab salat. Tah kitu da makom maju betul. Tapi sanajan kitu ge cicing dina perkara ditaklif ku Allah. Ngaji, salat, hatena can musul tapi na. Keun bae teu naon-naon. Nu penting geus mujahadatun nafsi dina perkara anu ditaklif ku Allah. Ya, amalna macan alus. Kunaon dijadikeun kekasih Allah jalma anu marajub salatna seperti kitu. Ngaraji di pesantren loba baca Qur'anna. Loba salatna santri teh padahal bari aing karasa aya nu bigawena nu alusna jang lain ibadahna mujahadatun nafsi
Salatna mah geus puguh malaweung salat oge ngan maksana kana salat eta nu dihargaan ku Allah. Matak tina salat can aya nuran tapi tina maksakeun ini salat geus aya nur. Eta mujahadatun nafsi. Matak aya guru mursyid nu sasauran man zayyana dhahirahu bil mujahadah zayyanallahu batinahu bil musahadah. Tong leutik hate santri kajen salat masih mahjub kene asal perangan nafsu engke anjeun dimusahadahkeun ku Allah taala. Gitu. Wallahu a'lam fi maqamin fi bayani maqamatis salikin wallahu a'lam.